Langkah pantenanana para ibu anu ku pribados dipihormat, para bapak anu ku pribados dipihormat, marurang kali simkuring anu sangat dibanggakeun, anu mudah-mudahan ya murang kali urang sadayana sing jantenkeun murang kali anu soleh oge solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di atas nami DKM oge ketua pinten pelaksana panitia Hari Besar Islam pribados di atas namina panitia ngahaturkeun rebu nuhun ka para bapak para ibu anu parantos masihan dukungan karena terselenggarana acara imtihan berangkali ieu anu mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para bapak para ibu dikawitan danana emutanana tanagina ya mudah-mudahan dibales ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu kadua pinten nyanggakeun pinten silaturahmina ka para sepuh sadayana sepuh-sepuhna murang kali mudah-mudahan urang ku riungan kieu teh urang sadayana sing ngacantenkeun hiji silaturahmi anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan urang kengengna kabahagiaan dunya sareng akhirat, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu anu pribados dipihormat pinten ieu teh urang sadayana dina ngariung kieu teh pribados pinten nyungkeun dukunganana di para sepuh sadayana sepuh-sepuhna murang kali ari murang kali masih erbu alhamdulillah murang kali mah aya kirang langkung kana 100 pinten murang kali mah, tapi eta teh anu getol nama anu istilahna teh ngaos wae mah jika nama kana 80 mah aya gitu nya ternyata janten pribados pinten nyungkeun doronganana di para ibu para bapak sadayana da pinten pami urang gaduh murang kali anu soleh teh yakin eta teh ngajudenkeun hiji ceng-cengan amal jaga deumal jaja wal hisab punya para bapak. Jadi sekali deui urang dorong urang rojong ku urang sadayana pinten tenan ku pribados dipayun dibahas urang kali anu alit mah bu sareng sepuhna ngaos teh nya di luhur teh sareng sepuhna gitu pribados mah bangga eta teh bu janten katingal kurang kali anu oh siu bangor pasti ieu mah henteu nya janten sami-sami ka naonnya kaperhatikeun gitu da bu atuh ari murang kali 2 3 4 10 mah insyaallah ari 80 atuh bu sok ibu-ibu anu di masjid mah terang aja lulumpatan anu gegelutan ya murang kali eta janten sajabana pinten di pangaosan di bumi oge pinten murang kali teh pamitos ngaos di tatar deui bedanya supados munda murang kali anu soleh teh punya aduh kalintang mitanya sadayana oge hoyong pinten ngagaduhan murang kali anu soleh itu solehah nya kumargi naon pinten anu disebut anu gaduh murang kali anu soleh solehah teh anu yakin bakal nyalametkeun ibu ramana jaga di yaumul jaza wal hisab tentunya nu mana painten anu tos pada mafhum hadisna painten nya kateranganana tilu painten anu bakal ngocor ka alam kubur teh murang kali anu solehah anu ngadoakeun ka ibu ramana eta bentenya nah amal mungkin bu painten ayeuna maca doa di lapang bari lumpatan sepak bola mah punya pasti painten ngadoakeun ka ibu karamat teh dina murang kali teh tos ngalaksanakeun salat anu 5
waktu saya pinten nyukeun dorongan anak ti para ibu sadayana dina perkawi sholat masalah mabut kedah di wartos-wartos atas kewajibannya eta jantan ari hak kewajiban ibu mah pinten bapak ari miwara mah kedah nya da naon urang cilaka pinten pami sepuh henteu naon miwarang kamurang kalih nah nya kan ada ari ibu mah ari pribados mah ngambek tetiasanya pretu nya tetiasa naon nunggul itu tetiasa bu ari pribados mah ari bapak sang ibu mah nya da geuningan 10 tahun pamegat 15 tahun istri 10 tahun teu salat tuh kedah dicepret jangan pengen dugi kagetihan ya dicepret bedog batu dia mah dicepret perhatian betenya tadi tuh teh janten sakali deui demi urang naon tingkatna binten urang kalih urang dina amal ibadah betenya sepuhna sami-sami pinten lepas tanggung jawab nya eta painten urang sami-sami didorong dirojong kurang sadayana diperhatikan gitunya murang kalih urang sadayana tim pribados painten moal seueur hapunten painten pilih aya cariosan anu pondok nyogok panang nyugak saur anu teu kaukur bahasa anu teu kareka hapunten painten nya tina kakirangan pribados painten sareng maruang kalih anu ngajar hapuntenna pinten ilmu-ilmu anu dipasikeun ka marang kalih salah kadarna tapi mudah-mudahan ieu sing ngajarkeun hiji naonnya hiji ilmu anu mudah-mudahan ku murang kalih urang sadaya tiasa diamalkeun anak nya sakitu pinten anu kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.